Wawales ka anu telenges. Dina hiji mangsa sakadang puyuh kacida sediheunana. Sabab anakna sadua-dua anu karek gumuli teu aya dina sayangna, padahal can lila di paraban. Sabot indung jeung bapa puyuh kaluar tina sayang rek neangan hakaneun keur anakna, ari balik anakna geus teu aya. Nu aya teh nyanukur getih ucrat-acret. Puyuh curiga ka beurit, sabab cenah geus lila manehna tunghal tenghol kawas nu keur nyintit. Samalah puyuh meunang beja ti cangehgar anu tara bohong. Cenah nya nangenan beurit kaluar tina sayang puyuh bari sungutna pinuh ku getih. Cangehgar teu bisa nulungan da si beurit kaburu kabur. Bakat ku ngenes harita keneh puyuh jalu jeung dikang indit ka sayang alap-alap. Barang geus panggih derek-derek puyuh jalu nyaritakeun kasedih hatena. Alap-alap nyanggupan mang naurkeun kasedih puyuh. Cenah si beurit rek dijujuet. Ti harita alap-alap sok nyumput dina tangkal teureup. Panonna mah teu weleh gular-giler ka handap. Nempoan sugan jeung sugan beurit teh kaluar tina sayangna. Kungsi sakali mah alap-alap nyamber semonyong. Ngan nu disamber rikat nyumput kana sayangna handapeun tunggul. Di harita nu diincer ku alap-alap teh teu kaluar-luar deui. Ari beurit sanggeus rumasa boga dosa ngahakan anak puyuh, bari dirina ngarasa diancam ku alap-alap. Dina hiji peuting kabur, ngan di sapanjang jalan nyorang wahangan manehna teu bisa meuntas. Keur hulang jentul di sisi wahangan, naha atuh ari gajrok teh bangkong hejo kaharukeunana. Puguh we beurit teh kaciraruaseunana disangkana alap-alap mudag. Ceuk beurit, alah sampean mah ngariruas. Naha make ruas sagala sakadang beurit kawas boga dosa, ceuk bangkong. Rek ka mana ieu teh wayah kieu geus aya di dieu? Tanya bangkong deui. Ngadenge omongan bangkong kitu teh beurit balaham belehem asa kasindiran. Tungtungna mah beurit waleh hayang dipangmentaskeun sabab cenah aya perlu ka beulah ditu. Bangkong nyanggupan ngan cenah kudu isuk di mana geus caang sabab harita mah poe keneh. Isukna bangkong nalian suku beurit beulah hareup. Tungtung tali nu di sabeulahna deui ditalikeun kana sukuna beulah tukang. Geus kitu gajrok bangkong teh ka wahangan atuh beurit kagugusur. Tidinya mah soloyong weh bangkong teh ngojai ka tengah wahangan. Puguh we bangkong berateun biasana ngojai sorangan, ari harita kudu mentaskeun beurit. Barang nepi ka tengah-tengah wahangan, bangkong teh hayang heurian beurit. Tidinya bangkong teh teuleum ka dasar wahangan. Atuh beurit ka bawa. Beurit kegorowokan embung dibawa teu teuleuman da cenah eungap. Tapi ku bangkong teu didenge, lep deui teuleum, lep deui teuleum. Kusabab sababaraha kali dibawa teuleum, tungtungna mah beurit nepi ka hanteuna paeh. Geus kitu mah bangkong seuri bari ambang-ambangan. Keur kitu teu kanyahoan ti tadina kalayang alap-alap nu ngincer beurit ti kamari, seot nyamber beurit nu geus jadi bangke. Ber dibawa hiber ka awang-awang. Atuh bangkong ge kabawa roroesan taureun, datara biasa ngapung.
Boka hawe poe harita alap-alap menang kauntungan. Sanggeus neakeun beurit nu sakitu lintuhna bibilasanana ku Bangkong Hejo.